Iwatu iman rahimakumullah dina dedeg pangadeg anggota badan urang teh aya hiji tulang anu eta tulang teh bakal ngalalakon engke nepi ka poe kiamat anu ukuranna teu jauh tina ukuran muncang genul atau napi dampak. Dina bahasa agama eta tulang teh disebut ajbuz zanab. Kinten-kinten tanu disebut ajbuz zanab teh naon ya? Tulang tungir. Para ahli anatomi kantor naliti kayaan jelema nalika asup ka jero kubur. Timimiti puting kahiji nepi ka 25 tahun nu bakal datang diwincik siga kumaha kayaan eta jelema. Nalika jelema dikubur, urang engke pointen. Puting kahiji teh anu bakal pangheulana buruk. Dua jasad diheulakeun ku Allah nu kahiji al-farju. Aurat urang. Tuang saderek bating muka dinya teh. Anu kadua al-batnu patuangan. Eta nu sok ngalalakon nalika di dunia kedua perkara eta jelema nepi ka goflah lalai itu simbol tina kahirupan manusia nalika bus asup ka jero kubur ku Allah diheulakeun eta nu dua perkara teh sina buruk diheula dina peuting eta keneh awak urang anu ayeuna mulus ku Allah dirobah warnana jadi hejo semu hideung. Lajeng dina wengi kadua ku Allah dipayunkeun limpa, jantung, hati, lajeng paru-paru sareng lambung. Dugi ka wengi anu katilu bau anu kaluar tina anggota badan anu nembe tos mimiti. Dugi ka peuting katujuh. Dina peuting katujuh tos katinggal mastaka anu ngawitan baruh ngagencoy. Tuluy soca geus mimiti nolol bareubeuh sabletukeun bitu. Dugi ka wengi ka 10 terus pembusukan di antara anggota badan anu ditataan tadi. Sarta dina peuting nu ka-15 rambut mimiti lalecotan dina mastaka. Langkung ti 15 dinten ka ditu bilatung lalur hejo dina jarak 5 km ngamuk karena bauna burukna anggota badan urang di jero kubur eta. Numawi dina jarak 15 dinten kaditu mah awak urang geus katutupan ku bilatung anu makanan daging. Genep bulan liwada dinya urang tos moal menakana naon deui kajabi tulang-tulang tangkorak anu tos teh aya dagingan disop geus kitu mah sayur herang genep bulan tah batasna ti
genep bulan ka ditu duwi ka jarak 25 tahun teu aya eta teh. Tos teu aya nanaon kajaba hiji nyengcen tinggalin anu disebat tadi teh anu ukuranana teu jauh ti ukuran muncang genul atau nanti muncang dampak hiji we gelutukan taitan disebut ajbuz zanab atau nanti tulang tungir. Tasawur Allah engke poe kiamat nalika urang Quraisy naros ka Rasul aiza kunna idoman nakhirah mustahil jelema nu geus tulang taleng geus rebuk make jeung bisa ngahiji deui walatra siga asalna. Padahal saur Allah nah lain kaula nu nyiptakeun manusia tina eueuh kana aya ieu mah tina geus aya sanajan nu sawarehna geus eueuh diayakeun deui. Naon susahna? Logika ge geus ngajawab. Tangke poe kiamat ku Allah anu hiji eta teh bakal dihudangkeun. Dina tilu-tilupan sangkakala teh anu kantos dibahas kuring. Tilupan nu katilu wa bainan nafkhataini arba'una. Antara tiupan-tiupan eta teh jarakna 40. Duka poe bulan dan nepi tahun ditarusan ke sahabati Rasul tengah waler nganu jelas mah lila kaetangna aya jeda antara tiupan kahiji tiupan kedua tiupan katilu tadina tiupan katilu fayunazzilullahu minas samai ma'an mayan dituna kamayan ditul baqalu Allah ngalungsurkeun hujan anu ngagebret tuluy melentung ti jero kubur teh etan siki teh kamayan ditul baqal saperti melentungna sisikian anu jadi walaisa lil insani illa yabla teu aya hiji jalma anu kaluar ti jero kubur eta kajaba dina kaayaan kuleuh illa izoman wahidan kajaba tulang tunggal atanapi tungiran tadi teh wa huwa ajbuz zanab tah eta disebut tulang tungir teh dihudangkeun ku Allah engke dina poe kiamat sarta manehana wayrok kabu minhu jelema engke bakal ngagugusur tulang tungir anu hiji mayun ka Allah samemeh diproses salajengna engke eta jalma diwalatrakeun siga asalna rasa urang dadeg pangadeg urang tulang taleng urang ngarengket deui walatra saperti biasa dugika dina hadis anu diuningakeun ngawalar patarosan Muaz bin Jabal teh ya Rasulullah afara'aita qaulallahi ta'ala yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja saur Rasul laqad sa'altani an amrin azim mane geus nanyakeun hiji perkara anu berat keur kaula pikeun nerangkeunana urusan anu berat eta teh sabab eta teh umat Rasul yab'atsullahu ta'ala nasa suaron mukhtalifatan poe eta manusia dihudangkeun ti jero kubur dina kaayaan anu rupa-rupa dedeg pangadeg rupa jeung bentukna beda yang tadi dikataan kal kirodati aya anu saperti monyet kal khinzir saperti babi tah kalasan sim kuring dinu katilu kal komari lailatal badri saperti moncorongna cahaya bulan purnama peuting didinya sim kuring alhamdulillah cailah jamaatan hum min jamaatil muslimina ta anu rupa-rupa beungeut lan rupa bagong anu rupa monyet teh jamaah muslimin jamus disingkat alah
Itu tiupan katilu. Jadi aya tiupan anu ngawitan. Disebut bagtatan ya. Tiupan nu kahiji, la tahtikum illa bagdatan ala ghaflatin. Moal kejadian kiamat ajaba eta kiamat teh ujug-ujug kaya bewara seolah-olah ujug-ujug geger. Aranjeun dina kaayaan ghaflah. Lalai dina kaayaan aktivitas. Lajeng ku Rasul ingatkeun wa tuhayyijun nasu wa tuhayyijun nasa. Tuluy eta kiamat teh ujug-ujug ngagempurkeun, ujug-ujug ngorejatkeun manusia sakumna. Warrajulu yaski masyatahu. Anu harita kaum bapa anu keur aya di kebon, eta teh dihartoskeun teh. Lajeng warrajulu yaski masyahu, warrajulu yuqi atau fisuk. Lajeng anu keur aktivitas di pasar, anu keur transaksi. Wa yahfadu mizanu wa yarfa'uhu, anu keur nimang malah curang timbanganna teh. Teu puguh-puguh ujug-ujug. Kadenge sora geleger nu bagtatan teh. Eta sora nu matak gentarkeun hate, sora anu handaruan. Eta kan nafkah ulah tiupan sangkakala anu kahiji. Dina surat Abasa diningatkeun fa iza ja'atis sokho yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Upawa geus kadenge sora nu matak katorekan eta poe nalika jalma ningkah teu malire dulurna, indung bapana teu malire anakna anu keur nyusuan dialungkeun dina hadis kan dinya. Lajeng boro-boro sobat dulur anu kungsi mika cinta cul eta mah. Poe eta likulim riin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk mikirkeun dirina pribadi. Kan mawi di antara nami poe kiamat teh disebut fa idza ja'at tawmatul kubra geunya aya surat An-Nasr teh anajiat aya 34 nih. Upama geus datang poe huru-hara anu kacida rongkahna. Naon margi kiamat disebut atoma. Ari atoma teh hartosna benturan. Diaduna hiji perkara barang hiji jeung barang nu sejen. Ieu teh nerangkeun antariksa semesta di jomantara di ditu di langit lantaran aya benturan diadu anu dimimitian ku lesotna planet-planet tina orbitna keluar. Aya nu eureun, aya nu balik deui, tuluy kabur tina porosna sarta diadu paburisat anu ngakibatkeun zalzalah, genglong bumi satakara. Jadinya mimiti nama. Eta poe tiupan anu kahiji. Anu ciri-cirina kamari geus diberi katos diuningakeun. La taqumus saah hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Kiamat moal ngadeg sehingga panon poe muncul keluar di tempat surupna ti palih kulon. Paroahan nasu fa'amalu ajmaun. Fadzalika hina la yanfa'u imanuhan nafsa. Nalika jalma nempo eta panon poe video ti belah kulon, ujug-ujug nyaksian sararea kaluarna panon poe ti belah kulon teh paroahan nasu fa amanu ajmaun ujug-ujug gawe jelema teh iman percaya mung saur Allah saur Rasul fadzalika hina la yanfa'u imanuhan nafsan tah poe eta pisan iman hiji jalma geus aya gunana geus ditutup pintu tobat. Salajeng detik-detik gelegerna kiamat diuningakeun dina Bukhari dina Kutubut Tis'ah oge jelas di antawisna an-naru takhruju min qa'ri adnin. Kaluarna seuneu anu ngagulung ti tatar Qaru Aden daerah Yaman tuluy ngagiring sakumna manusia ka tempat mahsyar ka tempat surupna panon poe. Tah tos kitu
fanufiho pasong iko mantis samawati wa man fil ard illa masya Allah. Kabeh jelema diseretkeun ka tempat eta geus kitu dimaotkeun makhluk bumi jeung makhluk nu aya di luar bumi. Tegasna nu di langit para malaikat kajaba nu ku Allah diwidian anu boga tugas harita. Dimautkeun ku Allah pasoi komantis samawati wa man fil ardi. Mimiti mah gelegerna heula kiamat tiupan sangkakala nu kahiji, lajeng nu kadua tiupan nu kadua jalma maot kabeh. Geus kitu fanufiho fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tiupan nu terakhir nu katilu, ujug-ujug jelema kaluar ti jero bumi sarta dina kayaan anu tadi. Maranehna hudang kalawan ngagugusur tulang tungir anu hiji. Jadi tulangnya orang hudang teh, teh gitu. Samemeh engke ku Allah dijangelekeun dina beungeut-beungeut anu sejen. Tah tulang tungir eta teh bagean tina kholqon urang sadaya. Tina dedeg pangadeg anu ngalalakon ke nepi ka poe kiamat. Jemaat iman rahimakumullah. Geuning pamiurang ngenteungnya Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Tadi lepat ya anu teu ngangot sidah meuli tasdid. Fa hassin sanes fa hassin. Ya Allah anjeun parantos negepkeun dedeg pangadeg abdi kholqon eta siga kieu endah luar biasa. Fahassin khuluqi endahkeun oge gawe tina dedeg pangadeg di sim abdi. Dina ngeunteung teh. Jadi aya muatan pamenta ka Allah anu luar biasa. Nepi ka di tempo dedeg pangadeg urang aya mehong teutik geuat di usap lantaran era. Tapi nalika sirah anu ditukang sirah urang rucah boga pikiran goreng ka jelema henteu kungsi asak pertimbangan dina mikir jadi jelema anu telas sirah urang teu kabayang teu kapikir nepi ka lebah dinya mah tah fahasin khuluqi urang nyuhunkeun ka Allah Gusti saekeun oge gawe tina anggota badan abdi mehong ieu susut oge mehong anu ditukang susut pikiran-pikiran anu rucah anu goreng sopak. Sabab eta bakal dipenta tanggung jawab engke di poe kiamat. Dina diri urang teh pan aya disebat kholqon, aya khuluqon ti pain oge kantos dibahas. Ari kholqon mah dedeg pangadeg ti luhur sausap rambut nepi ka handap sahibas dampal. Ti miti rambut mastaka handap deui ka dampal sampean. Eta disebutna khalqon. Anu bakal nanggung jawab kana eta kabeh nepi ka jelema disiksa ku Allah jaga di poe kiamat diasupkeun ka surga dina dedegan wae ku Allah geus dirobah mangka bakal balik deui saperti diciptana Adam baheula. Jadi dedegan urang teh engke di surga ku Allah disangling jadi dedegan Nabi Adam. Anu jangkungna henteu kurang 35 duwi ka 40 meter kurang jaga di surga teh. Eta 72 anu jadi masalah malah mau teulung saya anu batin geus kalitu gede. Puguh. Anu disayagikeun ku Allah nyaeta engke dina 70 panto teh. Anu eta surga teh boga kubah warna hijau tua dan ini ada surat eta nanti di Al-Qur'an ini jelasnya. Jadi ciri surga teh hijau tua gitu. Kubahna tuluy ayat 72 panto anu di tiap panto teh aya bidadari anu ngajaga. Tah urang teh kilir ka dinya unggal usik. Ayo muis. Kunaon cenah cingkut ka pati. Alah, namanya kan atas dirinya, entong, kayak mah, wah, istuning ulagreng mah,
Moal aya lungsena dengan hadis ketika dikataan deui ka detail. Jadi jaga orang diberi kekuatan super ku Allah, mampu ngalayanan sejumlah eta. Lah, geuleuh ngeureun ge. La yasmauna fi al-lagwi illa salaman wa lahum rizqum fiha. Nuka tahu Asia. Tadi nu dibahas dina ngeunaan ari di surga aya peuting teu aya. Wala Rasul teu aya. Teu aya peuting. Aya ge buka tahu Asia. Isuk jeung sore. Endah luar biasa. Teu aya peuting. Aya teh cahaya. Aya nu nyugemakeun urang. Itu ciri-ciri khasna eta di surga jadi nerangkeun teu aya poe, teu aya tiisna cahaya bulan, tegasna peuting, jeung teu aya panasna panon poe. Aduh, udah netaan eta mah. Heuh, da lain kitu sabenerna mah surga tadi ge, Pak. Ngan eta mah gambaran atahna pisan siga kitu. Gambaranna teh. Naon teu kasorang baheula di dunia. Oke, di surga ku Allah bakal dikasorangkeun. Anu haram wae jadi halal di surat Muhammad ayat 15. Naon ngeunaan khamrin saja. Arak. Jadi anu teu kasorang arak tang kemat akhirat disayogikeun ku Allah. Wah, mimiti mah ieu yang berita sampoyongan dulu. Alah, bisa aya ngawitan ilang. Ayo tukang mabok malek teh, aduh jaga deh terus ya, dah mereka tuh mana tuh waktu di dunia. Nah, tadi ini begitu. Tadi aku maafan, jelema mah kumaha amal di dunia nama mabok, di akhirat lagi mabok pan gitu kan? Sanes, kumaha amal teh maksudnya amal hade jadi hade, kita surga teh amal goreng neraka. Anu atus di dunia mah mabok, atus di akhirat mah lireng sekue gitu cenah siduru. Pangrengkeun siduru tiris cenah hayang minum we baheula ta urang anu tiris bagian di surga ngahanetan awak teh ku arak jaga. Cai jahe no. Oh, lahang aya anu urang baheula teh kasorang geus hudulang teu ngadahar lahang ke ka Allah. Alah, naon seuih lahang bahasa Arab lah. Moal make jeung poho deui bahasa Arabna ger teu kasorang lahang sih gabina-bina teh. Dikataan lah hayang naon mangangke ku Allah dikasorangkeun. Sabab tasyabahat dina Al-Qur'an. Jadi anu kadaharan nu aya di surga disaikeun ku Allah teh kadaharan dunya anu dilipet gandakeun rasana. Can karuhan urang naon nu aya di alam dunya pungbuahan kasorang beres patin tiba heula ugil-ugilan hayang berenuk cenah ketika ayeuna apa henteu teh kasorang alah teu tangke mah disayogikeun ku Allah hoyong berenuk teh asna lah ya. Jadi moal aya anu misleuk ada ringet kabeh hayang naon wae bakal ngadak-ngadak inget lantaran eta kasempatan urang pikeun malas keadaan urang moal aya nu poho deui manya di akhirat pohoan moal aya nu limpuran moal aya nu peuh teu aya ieu mah ger leumpeuh Yuni sup ka jero surga ningali bidadari pengerak buru ningali ngaliwat bidadari pengerak naik iraha hayo teh eling ningali kalimatan geus disayagikeun ku Allah bakat pugoli sudah terkuat lengerep deui teu inget kata napi teu hirup wae cenah di bayu kumaha hayo we di juru gantar-gantar mah nya wah mah aya kitu lah teu aya nu teuing disayagikeun ku kudu mah eta napa dari dulu alah sifat-sifat aku Rasul oge diuningakeun ku Allah diuningakeun yen ke bakal aya alitan ahli surga papasangan jeung bidadari nu tulang bitisna teh transparan patin ngoleh nyai nepi ka beusina urat-uratna siga
siga kawat di jero permata cenah bakat ku ngaburinya heran nepi ka nalika urang adu hareupan jeung manehanna teh urang teh geus ngalangkang dina dada manehna teh ku herang-herangna betoy abdi ge hampir teu ingat teh teh salah lempon kitu mah nya lempon ini ku awewe mah nu matak nu tadi teh sakade tah dipangheulakeun ku Allah sina buruk sababegug ulah patuangan lang dijaga diriksa matak hirup sing aya wengkuan teh kitu patuangan urang aya batasna da moal aya batasna pami ngalajur nafsu in hadis dijelaskeun ma malaa ibnu adama wi'an syarrun min batnihi beuteung jelema moal eureun ngenyoh ngeusian ku kadaharan sehingga manehna can diwolan ku taneuh geus maot kakara sadar matak lamun rek disebeukeun da mah sebeuh matak tong hayang sebeuh cukup seksakeun jadikeun anggota badan anjeun saur Rasul jadi 3 bagian nu kahiji keur tuangeun anu kadua keur leureuteuun nu katilu keur ngarenghap napas usahakeun puasa udah teh biasa tangke di akhirat kita meresek napas sarua itu nage asup ka surga nage bari ngap-ngapan ulah mangkaning ku Allah geus disayagikeun disebut surga teh geuningan la yabuluna wala yatagawatuna sang saterasna moal aya istilah bubuang miceun teh aya moal aya istilah kahampangan terus kesang nu kaluar tina anggota badan urang teh naon cing kesang kasturi anu seungitna ngaliwir bau anggar pati mas tuh atuh jaga ulu istuning alah bidadari teh sumping patin teh langsung ngarangkul kalau bari nyawel kana garot bening cacager borok teh patut pantas mah gitu oh atunya terus urang bakal disideangkeun ku Allah disayagikeun perapian mun dipangalingan manaon aya ting ayalah nu sok kaluhur teh naon sebut teh dan kitu we meureunna tapi da asa lain nya we kita lah bakal sideang dina suluh kayu wangi jadi setiap urang siduru teh nyelengseng eta seungit dupa anu luar biasa nikmat bari siduru bari meulum jagong ngaranya melang mau ayeuna mah ento jaga mau geus hayang naon we mah inget kana jagong meulum jagong saka inget urang jadi nu waktu di dunia kadaharan teh bakal baralik deui saka hayang urang disayogikeun disebat kemah anu nyolobong 70 mil panjangna geuning cenah pagi linggis jeung pada mukmin tapi teu aya hiji oge nu cunihin istri masing-masing jadi geus aya bagian-bagianna teu aya sinir sampir teu aya hasudna naonnya terus aya wahangan surga anu canak ti dunya 2 disebat Nil sareng Furat kasana ka akhirat ya dina hadisna nya walungan Nil sareng Furat Efrat anu aya di Turki nya Turki komitmen anu kaluar emas teh anak tina jadi di Sidratil Muntaha naon cenah itu walungan aya sobar hiji nu hiji mah samar-samar cenah nya ku Allah diningakeun ngalangkungan Jibril nyata walungan Nil anu ke bakal disayakeun di surga sareng walungan surga nyalira pokona bobogohan ke malu jeung ABG di Widadari di taman surga insyaallah lah bade nempokeun unggul mangga kene sing kuring oge disayogikeun tangka bidadari cucukan anu cau anu buahna pasusun-susun dina hari dina ayat nya jelasnya terus dina tangka anu ngarumpurukna teh moal anggeus jelema leumpang di handapna salila 100 tahun perjalanan bakat kumanyangna gambaran kaindahan teh nu di handapna aya cai nyurug geuning cai nyusun ngagulidag mancaura jeung bumbuahan anu ngaleuya korma anggur jeung sabangsana jeung daging manuk nu girinyih cenah biasa diaos dina al-insan ar-rahman sareng al-waqiah tah ngan ke dina cai nyurug eta teh jelema dilelepkeun heula ka dinya tah umat Islam teh ta eta anu ngalalakon aya jelema nu kabeh dilelepkeun heula ka dinya naon sababna sabab nalika ti dunyana mawa ka nyeri kungsi dinya nyeri nepi ka dendam ka jelema
ingat kana dawuh Allah yen dendam ka hiji jelema ditahan dihampurakeun mangka itu teh surga bagianana. Kudaang nyeri mah. Urang mah ikan nyeri dihianat, didolim kunulian, ditentinganan, bertahan we, narimakeun we. Pahalana balik ka urang, ngan urang ka nyeri tetep, ngan urang ingat kana dawuhan Allah ganjaran nu bakal katarima pulang di surga. Ditahan we. Ngan eta teh teu leungit anger. Eta dendam teu leungit kabawa ka surga engke. Da buktina urang geuning teh geus ngahampura ka manehna teh. Saking sakumaha manehna neung teuinganan, sakumaha hianat, ngahina ka urang, dina hate keuna aya dihampura. Tapi temporek sare mah geuning makin inget deui nya. Nah, kalau selingkah dulu si eta aing kurang kumaha urang ka manehna nyeun hade tapi gerdeui nyeun kagorengan komo mun dilawanan gitu. Aya kameri anu moal leungit moal lipur. Tah dibawa ke akhirat nepi ka surga. Ayana di mahsar keneh lep dilelepkeun kadinya kana cai kahuripan teh. Tages di inuman cai eta mah wa nazana ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtil anhar. Dicabut ku Allah sagala kanyerina. Geus teu aya didendam ti harita mah. Surat Al-A'raf ayat 43 berarti. Eta teh nerangkeun jelema umat Islam anu meunang kanyeri ti dunya dendam ngan bertahan sabar dilelepkeun heula kadinya sina leungit heula dendamna teh. Leungit terus kitu mah. Geus kitu asup ka surga. Di surga mah teu aya dendam kan. Teu aya dedengean anu teu puguh, moal aya kanyeri, moal aya ambean selengseng itu ya moal aya. Di surga mah bau WC naon, matak teu aya WC kitu mah. Nah naon oge tapi halal. Tong boroning nu haram, tong boroning anu halal, anu haram oge jadi halal jaga mah. Hayang peuteui jaga mah anu ayeuna makruh misalnya udud naon ge aya jaga mah mangga disayebikeun sagala merek. Istuning atuh anu patim teu teurak kana peuteui jaga mah disayebikeun ku Allah teu kuat didahar engke bakal dijus. Peuteui aya jus peuteui jaga bisi teu kuat didahar gitu. Malih mah aya hadis anu menyakeun urang teh sono katanapi istri sono abi teh hoyong ngalahirkeun hadisna aya dina Ibnu Majah nomor 4328. Al-mu'minu idzan ta'ala walada fil jannati kana hamluhu wa waduhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi. Jadi hiji awewe anu hayang ngalahirkeun di surga ngalahirkeun hamil heula teuing ngalahirkeun tapi dina ukuran jam-jaman gitu. Ayat kasono siga kitu teh. Jeung hayang piknik urang ka mana baheula teu ka sorang misal namanya. Ku Allah moal burung disayangkeun. Teh mah terasan tina tulang tunir anu tadi urang teh bakal ngalakon sapertos kitu.